waktu serbiadi al-halali sofa wa biajudil ali bi ahlil badil wafa telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang nabi dari Allahu Rabbi. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Ayo siarok balik ke pondok. Kumaha kabar nak Gering? Sia-sia. Nanya kabar si Gering. Sehat, tuh aing sehat. Aing hari itu sehat mah mulai di dieu aing. Tejelas ya datang-datang main ngaget-ngagetkeun bae. Ya sia datang-datang ngomong dasar Ustad cabul. Kiu. Bobogohan bahaya sia bulan puasa pemali nyaho. Ramja ada sia nyangka aing bobogohan. Aing kareke ulin ka sawah. Tuh ka bogo sia tuh. Mana bobogoh aing eta lain siapa eta mah anak buah aing pan ke dia pan. Duh sial eta Ustaz cabul yang disebut anak buah. Sia para luasa ribut bae. Iya, ribut bae. Bulan puasa kieu. Ai siara ku kabina-bina malah meningkat tilung geus mah di sawah. Kabina-bina jasa malah aku meningkat tilung geus mah di sawah, geus SMS telepon. Ai siara malah laki tilung geus mah teu nelpon aing, teu SMS aing. Maksud sia naon? Ngomong-ngomong nuduh-nuduh aing malah laki tilung. Eta aya buktina. Aing mah tadi ka dia sorangan. Woi, emang saya mau balik? Yang geus sarore. Ih, sia malah galalut didinya. Bukan aing, tina. Cekek setan mah heueuh sia. Aing geus lah. Udah aing jurig. Mana jurigna? Sia. Woi.